cek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dia selama jelema masih kena can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah, etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan Syafaatul Uzma, boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh gini. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disisa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Hehe, col teh Tuhan Abdul Qadir. Dina naonan dia? Ieu ditanya Abdul Qadir di Abdul Qadir deui. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir, kan salah ya. Kumahakeun Gusti? Siksa. Nah sia. Aing mah malaikat jageuna, tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun galon. Cekal ku Tuhan saya blok. Kadiekeun sia tapal. Kadiekeun. Dirambet ku Tuhan saya Abdul Qadir. Sambarangan sia. Maksudnya teh bejakeun deui ka Gusti Allah. Bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokot. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanagana gede. Masya Allah, meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim. Mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun? Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksana tuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek. Pasek ieu kumaha ieu? Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun memang ieu murid kaula pasek. Ilam yakun jayyidan fa ana jayyidun. Lamun murid kula salah, murid kula teu bagus, kula nu bagus. Ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah, teu daekeun malaikat. Mung aing balik deui. Mong aing bejakeun.